yang kami geus ngajadikeun jang manehanana bekal dina rumah tangga anu kahiji mawaddah, anu kadua rahmah. Daun ari mawaddah rasa cinta. Jalma dibekalan rasa cinta ku Gusti Allah. Indung bapak cinta kalau jadi anak, anak cinta karena kolotna, jama cinta karena jabatan, jama cinta karena harta, jama cinta ke Allah, cinta ke Rasul, dan itu adalah derajat cinta tertinggi anu kudu aya dina hati urang. Hub rasa cinta ieu ngarupikeun sunatullah geus dibikeun ku Gusti Allah. Rasa cinta pasti ada. Aduh eta. Pana aya laguna? Daras kitu daras? Cuma baheula mah aya laguna. Pada makhluk yang bernyawa dari dulu hingga kini, cinta suci dan abadi takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah deh cek sibut jangan bisa ngalagu atu aing baheula teh pernah milu KDI aing kur baheula kur pangheulana ngan aing teu beudang. Aduh, padahal mah aing teh rada dulur ka Oma Irama teh. Iya, beda indung beda bapas ya. Balikan deui. Jadi cinta geus dipikeun dina hate urang. Cinta ka Allah wajib aya dina hate. Cinta ka Rasul wajib aya dina hate. Dibuktikan ku naon? Ku ibadah, ku kasolehan hirup. Cinta ka Allah, cinta ka Rasul harus diutamakan. Jama cinta karena jabatan saha anu teh cinta karena jabatan walau para hayang jadi pejabat kapan ayeuna ge diurang jama keur berlomba-lomba aya 3 paslon pasangan calon perebut jabatan bupat, aya 4 pasangan calon perebut jadi guber. Cek aing eta jama dadae kanan nyepeng amanah aing mah dititah ge teu hayang. Dititah aing ku ibu-ibu pangajian cenah mah haji agi nyalon bupati. Ceng teh nurek nyolokna saha? Cenah ieu abdi atuh ceng teh moal meunang sia sakitu mah. Nya. Aduh, micenan duit ya Allah Gusti ngawur-ngawur gambar. Terus gitu. Uncag encing ka ditu ka dieu ieu Pak Mod ge lain teh diulem paslon datang keur hayangeun kieu mah. Lain teh diulem. Diulem teu tadi. Aing make lamun anu hajat aing ngabejaannya meungpeung ek pemilu ulem atang geura datang pokona mah lumayan kondangan 100.000 ge datang sok tiluanana kondang kabeh ku urang nomor 1 nomor 2 nomor 3 sok kitu Pak abdi bade hajat si bapak kudu datang mun datang abdi nyolok si bapak gitu. Dari situ aduh ya ngabejaan nih bising ayeuna hajat deui nya sok meungpeung can pemilu engke mah geus jadi bupati mah moal aringeteun ieu moal waduh teuing ngabela rakyat tindih siga nu teu nyaho bae. Terus gitu ayeuna datang soteda keur butuh turun ka ditu ka dieu aya nu hajat datang aya nu gering diilikan aya nu musibah didatangan kemah geus jadi sibuk mal datang ieu moal nu matakan nu kitu mah tong kagilagil geus po tong kagila-gila bising di dia aya pendukung da pasti aya pendukung aya nu ngadukung nomor 1 aya nu ngadukung nomor 2 aya nu ngadukung nomor 3 hop dukung tapi tong pasia jeung tatangga sia ngerakeun dukung boleh maksa batur ulah parebut ingkeun deui teuing nyolok mah nyolok bae. Laras kitu laras geus kitu ya ku abdi dibere resepna urang dieu popoje pokona aing embung ngadenge di Mekar Mulia aya jama pasea gara-gara rek pilihan bupati pilihan gubernur eta jalma nu pasea gara-gara pemilu jama goblok ngaranna eta teu nyaho diudeng da ku aing di bejaan tah atuh batur anu rek jadi pejabatna urang nu ributna sinaha beres kitu ulah sok bodoh-bodoh teh jadi jama teh cicing nyolok cicing geus kitu
atuh nanya ngajak ka batur atuh deui juang nyolok nomor anu sok tapi batur tadaikeun tong dipaksa leres kitu leres masing-masing punya selera leres atuh ulah ieu masalah ki jeung pamajikan parbut hayu ribut pasea anjog ka sataun pajemunung jamenung bepeda beda milihna ari pamajikanna milih nomor hiji pasalakina milih nomor 2 pasea bae di imah ari nyolokna enggeus manehna geus teu dicolok-colok ka salila-lila atuh ngarurugi maneh cek pamajikan teh teu hayang aing ngobongan kana nomor 2 cek salakina teh deuli teuing aing teu hayang nyane nomor hiji pedah naha ieu nahaan ieu nya matak ayeuna mah geus lah tatangga jeung tatangga akur dulur jeung dulur akur sok urang berbeda silahkan jawab kudu milih karena ge pemilihan disebut ge pesta ari pesta teh ngan sakedeung sapoe pesta demokrasi pesta geus anggeus manggeus nu jadi gubernur poho nu jadi presiden poho anu jadi bupati poho nu matak tong kagilagil leres kitu leres pan kayu uang nu ayo dia pemilu teh pilihan bupati gubernur kadituna legislatif anggota dewan bakal daratang deui jama kalembur nawarkeun segala rupa terakhir milih presiden tong raribut bepeujeuh da angger-angger si A jadi presiden angger kasawah urang mah si B jadi presiden angger macul leres kitu leres matak tong raribut entong kegila-gila kahartos cil kumaha mun dibere duit ari teu kanyahoan mah deui teuing ngan mun kanyahoan ka hade susumputan itu mikeun duitna keula hayang nginum ang jadi dana teh lah alhamdulillah cinta jabatan orang berlomba-lomba mencari jabatan berlomba-lomba hayang jadi pejabat menghabiskan uang miliaran rupiah nah eta teh ngabelaan rasa cinta kada jabatan aya kalau cinta ke anakna waduh dibelaan anakna hayang naon bae dicumponan menta naon bae dibere rasa cinta kolot kanu jadi anak luar biasa salaki cinta ka pamajikan pamajikan cinta ka salakina leres kitu anu pangluhur-luhurna derajat cinta teu aya deui cinta ka Allah cinta ka Rasul iya cinta anu bakal nyalametkeun pi dunya wal nu matak tanamkeun rasa cinta ka Allah jeung ka Rasul di tingkat paling pertama pangluhurna cinta ka Allah cinta ka Rasul kakarek cinta kanu handap-handapna naon cirina cinta hiji cirina cinta gede ka era gede ka era hayya al hayya rasa balu besar nya gerakeun aduh gerang ke karaos ku panganten istri karaos ku ibu-ibu baheula basa keur bobogohan anyar kawin ya Allah Gusti barang dahar ge kala saeutik ampun teuing kala ngagayam ge lila ngusapkeun tengah ngon ngahuapkeun sangu sagede-gede kaleci leup lila digayemna gayem kakarek lima huap teh enggeussan abdi ge baheula pun bojok kitu kakarek lima huap teh enggeussan abdi mah entos heula cabi teh atuh enjing cai teh alhamdulillah boga pamajikan teh irit kezo lumpat ka dapur pajakeun teh hari toong teh madang deui ari di dapur mah da eueuh salaki lep barang hakan tuh galede sagede-gede endog soang nu matak awe magalade awakna da madangna gede nya ya Allah Gusti anyar kawin mah sagala ditutupan da pingerakeun anyar kawin keur bobogohan mah Gusti beungeut ge kalah pias nahan pihituteun hayang hitut ditahan geus ulugang elegeg atau lamun hayang hitut awewe berbet lumpat kana panto dibukakeun di jembel sabelah bujur teh ceos bae kalu nya aduh ari ayeuna geus jadi salaki Gusti eta rumah tangga kawin Gusti lah ya Allah eta salakina keur madang ieu eta awewe hitut hareupeun prat pret prot dat ditut
cek salakina teh atunya teh kaeling onah sia aya bi onah aya wayati aya aing mah eta awewe digeunggeureukeun ku salakina ngajawab teh gampang geus gandeng deh dol ku manehanana najis aing mah Gusti teh geus eueuh bae ka era nya tah ari cinta mah gede ka era jalma cinta ka Allah ngerakeun lamun ngalanggar kana aturan Allah lamun ninggalkeun salat ninggalkeun puasa teu ibadah era ya ku Gusti Allah ngerakeun ku Gusti Allah kagila-gila teuing aing hirup kana teu bisa ibadah teu bisa sambeang teu bisa maca Quran kagila-gila hirup isin dina hatena ku Gusti Allah ngaranna aya rasa aya di dia zaman nu rada salatna jarang keneh aya anu tara salat aya ih aing mah zamanna aya di dia atuh ieu nyaneh ka areling ieu heh ieu aing ngabejaan ieu tereh kiamat ieu nu tara sampeang dengekeun sia tereh kiamat cenah tong nyingsiran kiai teu nyingsiran ieu aing bener lamun ayeuna Allah geus ngamuk saha anu bisa nahan kana amarahna Gusti Allah kapan eta wargi-wargi urang di Cineru sabara imah eta nu beak aya nu ngadamel bumi CF 2 miliar kakarek-kerek di adanan datang zamana ti Jakarta isuk datang peuting longsor kari dapurna bae nyesa saeutik 2 miliar can mobil harga 300 juta 350 juta kakeum Masya Allah lamun teu boga bekal salat teu boga bekal ibadah terus ke akhirat rek mamawa naon laras kitu laras ieu cek aing mah jama anu teu satara sampeang teh kampungan teh jama teh teu gaul coy tara ngadengekeun ceramah si itu saha teh di Bandung teh tara pancak si eta ge ari nu gaul mah nu sok sampeang anu sok ka masjid eta ngaranna gaul tah jama gaul mah sok sampeang anu teu sampeang teu gaul eta ngaranna jama goblok eta jama nya aing mah moal minta punten kanu tara sampeang mah padoli teh ngamuk doli indit doli anjing aing mah nah kaciri tara sampeangna ujug-ujug ayeuna teh haram jada cenah kieu aing mah teu hayang ngadengekeun ge balik kaciri sia teh sampeangna matak tempokeun aing mah nu indit berarti teu sampeang teh jama teh kagok aing mah mangpang-mangpang di ulama ka Mekar Mulia aing lah nya sok saralat kaeling ieu teh alam dunia teh geus kolot musibah dini-dini coba berapa miliar anu habis lamun Allah berkehendak cek si bapak cek si ibu Mekar Mulia mah daerah aman ajengan moal rempag moal naon cek saha nya honing dibere lini mah ku Gusti Allah rubuh kabeh laras kitu laras moal aya anu aman tina kakuasaan Gusti nu matak tumbuhkeun rasa era dina hate lamun teu ibadah ngerakeun aing teu ibadah ka Gusti Allah ngerakeun teu salat ari sagala dipere ku Gusti Allah teu sambeang ka gila-gila keding ngaranna euy kumaha urang teu syukuran ka Gusti Allah kapan ieu teh sagala ge pamere ti Gusti lamun cek si Asep Sunandar mah Abah Asep almarhum kapan cenah ge Gusti Allah geus mere panon jeung kiceupna mere curug jeung untekna dah kabayang heueuh lamun panon ayeuna teu ngiceup polotot beh hayu meureun jam apa polotot beh hayu laras kitu kabayang kurang lamun curug teu bisa untak-untak meureun kieu beh jeceng kumaha barang hakan kumaha ngahuapkeun kezo sia heupan pangeunah-ngeunah nama kezo deh laras kitu kumaha eta ngahakan kezo deh naluhur zozodog jeung zengkol geus pokona nama ngeunah bae diukna zozodog teh aduh kansut nyendol aduh ay astagfirullah Gusti teng ka areling hirup teh ka are tereh kia kabeh ya kabeh cek nu ngora teh tenang belah abdi mah ngora keneh ieu nya itu ngomong ngora keneh sia bagian modar mah modar jama ngora ge kada yeuh ari ibadah ulah ditunda ulah ngarasa ngora keneh da abdi mah can wayah cek saha
leres kita leres soklah isukan masarolat anu salatna belang betong keneh beupeujeuh tong belang betong deui ngerakeun ku Gusti anu masihan hirup jeung hirupna urang huripna urang sadaya kudu izin ku Allah atuh nya jalma anu boga iman izin ku Allah gitu. Jadi ieu cirina iman teh kahiji rasa malu anu besar. Jam 10 malas menit deui sajam ieu ngajina di dieu sabaraha jam ieu kuatna ieu. Hah anjuk ka jam 12 uru teu nyen. Areling teh. Kena hidup dah aya. Kedua, cirina aya rasa cinta hayangna bareng bae kaditu kadieu bareng jalma anu cinta ka Allah hayangna babarengan bae jeung Allah anu cinta ka Rasul hayang babarengan bae jeung Rasulullah pahamna senantiasa penuh dengan bacaan sholawat dengan bacaan-bacaan pujian kepada Rasul teliren baham nama sholawat sallallahu ala Muhammad atanapi maus al-barjanji maus adeba simtu durar terus memuji Rasulullah tandana jalma cinta ke Allah cinta ke Rasul kemana-mana ingin selalu bersama sarua salaki cinta ke pamajikan pamajikan cinta ke salaki kandi-kandi hayangna babareng